Cuk, permen karet mah amisna teh beak ya. Siga rumah tangga abdi. Amisna teh ku di awal wungkul. Sing sabarnya Cuk. Pantesan atuh nempor rumah tangga ieu mah siga nu teu bahagia. Cep saha ieu teh? Bahagia kene abdi mah. Nah, pocena rumah tangga ieu mah geus teu amis. Pandi amisan deui ku salake batur. Ih, ari maneh ngan bobrag-bobrug we kieu pagawean teh. Era sia teh, isi aya semah naon ka ieu mah? Asupkeun dieu kana lemari. Lamari nage ruksak mah. Atuh da sia mah boga lamari, kayu parabeun karinyu. Butut we eta mah lamarina. Sae nyebutkeun butut, kos nu mampu he meuli sorangan. Sakit teh menang kolot sia. Pangmelikeun deui atuh mah nu alus. Bener ramu eta nyarios. Rumah pangmelikeun deui. Ngarah teu bobrag-bobrug gitu. Heueuh engke. Sike. Hei rumah, itu sia, meuli kudu pok torolong. A few moments later. Anger keneh we geuningan. Gosip pangmelikeun lamari oge, masih keneh we bobrag-bobrug sia mah. Perenan tah baju tang bobrag-bobrug ieu. Moal mah moal bobrag-bobrug asal naon? asal meuli hiji deui lamarina. Banget. Daan atuh sayurna, tong deui pilihan jelemana wungkul. Sayuran teh mahal sia teh, tong ditutup kitu. Atuh make dibeuli ari mahal. Nya ngara sehat atuh sia teh. Ari ngada sayur mah, da ngada angan wae mih mah, matak bunghak kana pojitna oge. Zaman ayeuna mah nu murah sia teh. Komo kasehatanna mahal pisan. Tah maneh ge tong teleponan wae. Tak kudu dibeuli pulsa teh. Jaba mahal deui. Nah, da urang mah meuli pulsa na gesok na GoPay. Jadi murah pulsa teh. Wah, heueuh nya. Geura download heula aplikasi GoPay. Ngara bisa menangkeun pulsa murah. Rek ngadongdot heula. Anjay.